Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu mangga wilujeng ngadangkeun ieu dongeng dina carios Rukmini Nagihpati karangan Watatang KS bagian kahiji munggaran ya. Mudah-mudahan sing aya manfaatna kanggo urang sadayana oge ulah hilap channelna di subscribe heula. Subscribe. Atur nuhun mangga wilujeng ngadangukeun. Alhamdulillah para wargi sadaya. Mang Jaya tiasa mancen tugas atuh dina acara dongeng enteng sakumaha biasa. Mang Jaya baris ngahanca carios enggal. Ayeuna Mang Jaya baris ngahanca carios nyambung judulna Rukmini Nagihpati. Ieu dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS atau Watatang. Karangan Watatang cenah para wargi nyangakeun kasubri kaum dangu. Kanu tebihna nu caketna di mana we siaran tiasa katampi mangga nyangakeun carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagihpati karangan Watatang dina bagian kahiji. Para mitra sadaya, lamun seug ditelak-telak para wargi didenge-denge ku salancar bari dibarengan ku rasa hariwang atawa sieun mah puguh we teu matak aneh. Sieun jeung reuwas teh kadangkala kudu geus ngalaman dina jalaman revolusi mah dina taun 1845-an. Moal teu ngaranyug atuh ngadenge sora anu ting beletok ting beler berebet teh ting burinyai seuneu di awang-awang. Geus moal jauh tina sangkaan pasti aya kaributan bertempur. Dumeh mangsa harita peuting ngadenge sora ting beledug ting beletok. Si horeng si mana horeng nu ting beledug ting borobot teh ting barasat seuneu teh kembang api. Nu disebut pesta kembang api teh unggal kota gede pertanda ngabagiakeun bakal datangna taun anyar. Nyaeta para mitra sadaya tahun 1880 hiji. Atuh puguh we para insan geus nyaho yen kota eta aya pesta kembang api lain sieun malah resep. Ti suklakna ti siklukna ceuk paribasana. Tina ngerang lila beurang tina goek lila poek. Eta teh ceuk paripaos ayeuna mah tos teu aya para wargi. Margi desa-desa parantos kahontal ku listrik. Aduh. Teu aya tina ngoek lila poek teh para mitra tos teu aya ayeuna mah caang. Kitu nu mawi. Kasehatan parantosnya atuh naon teh tiasa dirasakeun kumaha perluna ku unggal jalmi. Janten aya paripaos tina ngoek lila poek teh parantos teu aya. Mangga urang teraskeun. Ieu mah mung babasaan wungkul. Para mitra sadaya, sakumaha nu kauninga ti suklakna ti siklukna pada budal ngajarugju ka kota lalajo kembang api. Samalah lain baudak rumaja bae dalah kaum anu geus karolot ge pada budal. Leut ka ditu leut ka dieu barudak laleutik nariup tarompet patarik-tarik. Meuni teu puguh dengekeunna saru jeung sora tutumpakan. Nyaan lain beja ramena dina peuting harita kasebut peutingan taun anyar. Tapi rame sotenan di kota dari di pasisian mah tawa di pakampungan sanajan harita kasebut na malam tahun anyar ita tepe sepi jempling rehe comrek rajin haneteun ukur ku sora bangkong jeung bancet
Ditamah ku cari cangkas bangun ngawawaas, kadang-kadang ciang-ciang bangun ngalelewang, ditumuk ku suara lonok tingkerleung ngodang ka keung. Malah sabudeurna madhab meredong poek mongkleng buta rata teu kadeuleu ngupetkeun curug-curug acan kaharuduman ku beleg-begna mangsa peuting. Sigana ieu mah can kaserang ku listrik da aya keneh para mitra. Tadi Mang Jaya nyebatkeun desa-desa tos kaserang ku listrik, aya pakampungan nu mencil mah teu acan rugi aya kitu. Mudah-mudahan kapayunna para mitra, insyaallah kapayun mah kaserang sanege ku listrik teh kitu. Mangga urang teraskeun. Para wargi sadaya, jalma-jalma tibada magrib keneh geus jempling narumpi di imahna sewang-sewangan. Teu kadenge batuk-batuk acan anu kadenge lintang ti sora sasatoa anu biasa liar ti peuting. Dang daunan ting keresek ting korosak tangkal awi ting kareret paadu jeung baturna katebak ku gelebugna angin peuting. Kalan-kalan kadenge anjing ngagogog ti jauhna, sirit uncuy ngelak disada dina dahan tatangkala nu luhur. Pendek namah mata kareueung lamun seug hantem nelek-nelek mangsa peuting di pakampungan. Tapi teu kitu salawasna kasebut ngancik we dina mangsa peuting, aya robahna mangsa peuting ngagilir ku mangsa beurang. Ku kersana kawenangan Gusti Allah Subhanahu wa taala nyieun alam papasangan aya beurang rejeung peuting. Nyaeta Gusti Allah Subhanahu wa taala nu kagungan bumi langit katut eusina kabeh. Satungkep ding langit satangkarak ning jagat anjeunna nu nyiptakeun. Atuh teu karasa jeung teu kanyahoan ku para insan datang na mangsa beurang. Batara surya geus medal, siga nu ngabagiakeun datangna taun anyar. Cahaya hurung gumebyar beuki lila beuki caang ngajadikeun cekasna langit taya aling-aling. Para insan geus pada lunta sewang-sewangan. Nu rek karuli, nu daragang kitu derek ngagara pakaya. Umumna mah nyiar kipayah geusan ngaibadahan kula warga masing-masing. Geus puguh kaum lalaki nu masih kene jag-jag mah dalah kaum awewe ge teu kurang-kurang nu ari ini ti imahna ngajugjug ka kebon atawa ka sawah rek ngagarap pakayana. Teu sumingki ku cai reumis, teu seunggah guyang leutak, pake tatamalan ku ceula bari bau leutak garing oge teu kahalangan ku kitu sabab geus galibna kasebut tukang tani mah pakena kitu. Tadi para mitra disabit-sabit taun anyar medalna batara surya siga nu ngabagiakeun kana datangna taun anyar. Kitu sotenan gambaran bubuka ieu carita nyaeta buat datang midamel ieu karangan dina medalna taun enggal. Nyutat carios nama zaman sakitu puluh tahun kapengker, zaman kapercantanan bangsa nugara raib. Nanging walahu alam bimurod kasebutna oge karangan payus tebih tina leresna. Gitu namina ge karangan atuh surwat hatang oge cenah para mitra. Namina ge ngarang gitu. Tumali kitu manawi teu aya lepatna kalayana dawidi ti para wargi nu micinta kana seni budaya Sunda dina bidang dongeng. Watatang anu gaduh hak cipta nu kagungan hak cipta henteu hilap nada agung cukup lumur jemar sihapunten nu diteda. Bilih aya saur nu teu diukur, aya basa teu diungang-ungang. Kalih ti eta bilih di antawis para wargi anu kasabit nami nuju ali. Kasebat nami tos dewasa, kasinirlah kuning perlampahan dina ieu carios jalaran ieu mah mung sakadar karangan teu aya putala patalina sareng para wargi. Sumana para mitra nyangakeun jejer ieu carios enga judulna Rukmini Nagih Pati. Kumaha cucutan ieu carios? Urang ngawitan we. Ku pamuka unggelan cenah bismillahirrahmanirrahim. Kitu sarupa tatang de para wargi sadaya. Janten ieu carios teh judulna Rukmini Nagih Pati kitu. Sakumaha nu tadi digambarkeun ku Mang Jaya dina ngawitan bubuka. Nanging ieu bubukana ti patatang namina ke urang mah atuh para mitra. Atuh bangsa urang mah ada beunghar ku basa kitu. Basa mah teu kudu meuli. Numawi mun aya para wargi sadaya jelema ngaliwat teu punten-punten acan deui siga hayam we cenah kitu. Da mun jelema mah atuh ngaliwat punten ngiri ngalangkung gitu. Da basa mah teu kudu meuli atuh para wargi. Lain ieu mah gulusur jiga hayam ngaliwat kitu. Numawi mun jelema ngaliwat teu punten-punten acan disebut lagi
siga hayam cenah teh kitu mangga urang teraskeun. Ayeuna tos ngawitan kana jejer carios para mitra. Tadi mah ngadongengkeun kaayaan tahun anyar. Di mana tahun anyar ieu padatang emut kana cariosna kapungkur. Naon nu baris dicarioskeun mangga urang sami-sami hanca. Carios nyambung judulna Rukmini Nagipati. Kocapkeun para wargi pasosore harita. Diparengkeun halodo langit cekas bengras taya hahalang. Mega pating arudat manuk kapinis ting serepet ting kalayang di awang-awang silih samer jeung pada baturna. Angin ngahiliwir asa seger karasana kana awak. Asa namah-namah mepes mepende hate saurang jajaka. Nutos nganjang ti saurang nyimojang kemang soca. Ceuk basa barudak rumaja mah disebutna tetas apel ti si manehna cenah. Dayalian tas pasini janggi pasang subaya. Rek ngabuktikeun ciri anu mandiri dina mangsana laki rabi. Demi katelah eta jajaka Jang Pardi. Kasebut turunan anu cukup kudu nyabarana ari buah hatena Jang Pardi katelah Nyi Rukmini. Ti sajutna Jang Pardi turun ti imah Nyi Rukmini. Hatena ngarasa bunga guligah nu taya papadana. Lirkeur kagunturan madu kaurugan menyan putih. Aya dina sagara kabagjaan lempang teh bari saranga sarenge sorangan siga nu kurang saeunan. Memang para mitra sadaya hatena ngarasa bungah guligah nu taya papadana sabab cita-cita miharep Nyi Rukmini geus diidinan ku indungna Nyi Rukmini. Datang ka imah kasampak bapana Jang Pardi keur nariis di teras jeung indungna. Kalacat Jang Pardi unggah malah rek terus kebet asup ka imah. Ngan kaburu digeroan ku bapana nu katelah Pasasmita. Pardi, kulan. Jang Pardi kesit nemalan gek mali. Aya pikir saya lawan mama. Tong waka nanyakeun aya naon sagala bari nage. Lamun digeroan ku kolot samemeh nanyakeun jadi heula. Pasasmita bangun nu ambek budina mereng. Panon ngadilak gek Jang Pardi diuk pikireun indungna katelah Ibu Maria. Tas di mana dia teh? Pasasmita mungaran tumanya. Pangsut ieu mama di mana? Mun di mana? Di deh. Sing nyarita nu bener kita jong. Sanes sunti nu bener atuh moanya teu bisa ngomong. Sing caritakeun di mana? Rukmini tema Jang Pardi bari tungku. Rukmini nuhun pernah kumaha ka si Rukmini. Atuh pernah kumaha we mung kekenalan ama minang ulin ka imah si Rukmini. Sewaktu sama aya hubungan naon sok datang ka si Rukmini. Pasasmita talete. Amengan we ama moanya sakadar ulin meuni teh sirikna unggal poe. Batur ge nu boga kekenalan atawa sobat tara unggal poe silih anyangan. Nah, di maneh mau diunggah poe mangkukna ditanyakeun ku indung maneh. Bebeja tas ulin ti si Rukmini. Ayeuna ditanya ku dewek tas ulin ti si Rukmini keneh. Ditanyakeun sotenan ye. Si Yuniar nyebutkeun tas ti si Rukmini. Nah, ya kapentingan naon atuh? Minang-minang teuing ka si Rukmini teh. Namane aya hubungan batin jeung si Rukmini. Pasasmita nyesedak tumanya sedang nu ditanya nama anggur melenguk teu beda ti bueuk meunang mabuk. Lain melenguk wae ditanya ku kolot teh Pardi sok jawab kainya. Pireus si lain teh? Pasasmita nyentak. Tok atuh ngomong Pardi ulah nyar-nyar pika keheuleuan kolot barina oge. Ibu Maria mairan. Oh. Lamun ilaing teu ngajawab hardina ilaing rumah saya hubungan batin jeung si Rukmini. Atawa ilaing boga harapan bener gitu? Harus ama Jang Pardi kakarane malan kitu siga nu kasima teu pati tatang. Pardi. Cing atuh euy. Make polo seutik mah ilaing teh euy. Da ilaing teh lain mumula lombolon rodek hulu. Lain turunan nu sepi ku pangarti, lain turunan nu malalat ku pangabisa deuleu. Di inteun teh ge ilaing teh turunan jelema moyan sia Pardi.
jelema nu nyacaka tina sagala rupana. Ye, masyarakat sakampung ieu geus pada apal ka dewek. Geus apa tina bab tingalieunana, geus apa tina bab pangartina. Penek nama dipikaserap ku urang dieu. Eueuh duana ngaran si Sasmita Tatar Cibedung. Eueuh goreng-goreng dewek teh aya teureus jalma nu sugih ku pangarti beunghar ku pangabisa ceuk batur mah. Teureus jawara ti Tatar Pakidulan. Kalawan dewek ngabogaan murid di tilu tempat. Di antarana di Tatar Cibedung, katelah Ki Jabring jeung Ki Warso. Tatar Ciorai si Santa jeung si Bajuri. Atuh Tatar Situ Cibuyut bawahan Lewo. Tiluan di antarana si Darsim, si Tamami jeung si Rosid. Kabeh ge jelema teh nu ditataan dieu ku dewek nya rembah ka dewek. Nu hartina dewek dihargaan ku maranehanana. Kari-kari ayeuna maneh rajeun geus boga pilihan hate celeketek teh ka si Rukmini. Naon araheunana, naon pandangeunana. Indung bapana si Rukmini. Paling-paling indung bapana ge ukurek menta ngadon di paraban meureun ku Ilaing. Batan sakitu bapana si Rukmini nu katelah Sidarta pagawean moyan ukur ngadu bako. Piraku ku Ilaing teu katingali ka aya di imahna. Kitu deui kaayaan warugana Sidarta nu garing cekung teu beda ti cong sorang borus. Dengekeun Pardi dengekeun ye ku Ilaing. Geus ti saseret poe ieu, detik ieu, menit ieu si Laing teu meunang lahaloho ka imah Sidarta. Kalawan hubungan batin si Laing atawa pertalian batin si Laing jeung anakna nu ngaran Rukmini batalkeun. Ceuk dewek batalkeun. Ngarti? Bisi si Laing geus hayang boga pamajikan moal burung dipangneangankeun ku dewek. Nu satimpal jeung kaayanana. Lamun wajah teh mah euy kudu ka wajah deui. Ulah wajah jeung kaleng butut anu geus teh hiangan. Naon pangna dewek teh satuju si Laing boga harapan ka si Rukmini. Lain tegelis, lain rana ngan dewek mah izin ku bubuyutna. Ku babangok Sidarta, si congcorang morus, si bopeking. Ari izinna dewek ka Sidarta nyata tina pasal kamar ieu ngadulang layangan di lapangan Cisalado Garut deuleu. Majarkeun lang layangan dewek eleh ku lang layangan manehna. Padahal bolana pegat tina tali tunggu. Hartina lamun dewek teu pada ngahalangan ku urang Cisalado jeung urang Cimurah. Wah, sigana. Bedog dewek ngalawa karena tarang si boha teh. Pasasmita para mitra bener-bener ngahina ka Mang Darta nepi kajang Pardi teu meunang hahadean deui jeung Nyi Rukmini. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dang, memang leres para wargi sadaya pasasmita ngunek-ngunek ka Mang Darta. Ari pasalna mah enteng, nyaeta tina soal ngadulang layangan nepi ka dianggap satu musuh kabuyutan teh kitu. Tina pasal teu pira tina soalang layangan. Harita para wargi pasasmita nyarita deui. Kumaha Pardi? Kahardin teu caritaan dewek ha? Pokna
kahartos ama tema Jang Pardi ponok malah tuluy ngoloyong ka jero kebat ka tukang nyampak Mang Musa badegana keur ngadaweung. Aduh, mulih di mana ujang tadi tuang rama dan naroskeun we ka Mang. Kalayan teras mi orang milarian ujang sun. Kumari kitu ka penyaknya Mang teh wangsul we wawartos ka tuang rama yen ujang teh teu ka penyak kitu. Nya atuh ai gantawang di tuang rama. Nyeusulan ka Mang kitu aduh. Bayak bersih nyebat si bau oncom buruk, si beleguk, si tolo, si bujur kebo dan lain-lain. Aduh. Lebih ujang mulih di mana atuh teh? Pugu abdi mah bieu tos digalendeng ku ama Mang pasalna mah abdi teh tas di Nyi Rukmini. Kunaon atunya adatna kitu ama teh nya? Geus kolot mun eueuh-euyeuna teu boleh barangasan wae, teu boleh ngalajur nafsu ngumar amarah memang. Sajabati kitu abdi mah teu beunang hadean jeung Nyi Rukmini mah. Aduh. Eta kunaon margina ujang teu kenalan sareng Nyi Rukmini teh? Mang Musa netep seukeut. Nya kahijina mah dumeh ama cuaeun ka bapana Nyi Rukmini, kaduana dumeh bapana Nyi Rukmini kasebat jelema kurang kaboga. Bieu ge meuni dia jeleh. Si aki-aki butengi, si congcurang muru, si jelema kagableg, kagadag. Pagawean sapopoe ukur moyan jeung ngarubako lah, macem-macem Mang. Amuing, aduh. Hutan sasauran kitu sagala tuang rama teh ujang. Nah, atunya Mang Musa ngarasa kaget. Nyari kahayang abdi mah ulah ngahina kitu nyamangnya lantaran kasebatna ge jelema teu bisa dihina kitu bae. Lahirna kitu sotenan siga congcorang murus tapi ari batina mah boa teuing nyamangnya. Perkara kateu boga mah bisa dihina sote, dari perkara jelema mah teu bisa dihina kitu wae Mang. Aduh, sumuhun lares pisan ujang. Duh bisa lajengna kumaha maksud ujang teh sareng Nyi Rukmini teh atuh? Ah teu kumaha rek teras we abdi moal Mang, moal beunang di halangan, moal beunang dicarek. Abdi geus pada janji geus cop kana hate. Sabab Rukmini sakitu bageurna, sakitu sobarna. Teradaek ubrang abring samole barudak nu sejen. Cenah eta ama teu satuju abdi boga jodoh ka Nyi Rukmini. Ah keun bae naha. Talin ama nu rek ngabayuana oge. Ari sangeup Mang mah atos we batalkeun ujang lah. Kedah tumut kanu janten rama kitu. Mangkaning tuang rama teh atuh ku ujang etos kauninga sakitu galakna. Teh kumaha upami tuang rama ngajorag ka ramana Nyi Rukmini. Dugi ka aya kajantenan nu teu dipiharep. Mang mah kumupingna tuang rama nyorongot ge meuni asa lalinu. Komo upami sareng habakna deungeul mah ka Mang. Kawasna sakali ngagitik ge. Moal teu ongkek we. Bukrosna basa kamari tuang rama patelak sareng urang Cigorowong. Dina pasal ngadu hayam teh di Tegal Panjang sukapan sakitu amarahna tuang rama. Sangem kasarna mah teh tuang rama teh benten timuling edan we. Urang Cigorowong kieu ti totok-totokeun atuh sadayana. Atuh rerencangan tiluan ngajalopra kali teh. Mang harita da sumuhun kiat kamampunan beungeut atuh sorangan ku paur-paurna ningal kagarangan tuang rama. Dina gerakan ulin kesitna keur tenggelan mana mati. Numawi sangeup Mang mah atuh we batalkeun pertalian sareng Nyi Rukmini teh ujang. Singa watos ka Mang Darta manggading anjeunna teh salirna alit. Jadi parantos sepuh deui. Ka kumaha upami Mang Darta cilaka sami sareng dicilakakeun ku ujang jadi. Bongan ujang keukeuh peuteukeuh bade miharep ka Nyi Rukmini. Omat ieu ujang tumutkeun sakumaha cariosan tuang rama teh. Ulah nyiar-nyiar picilakaeun nu sanes babakuna mah lah. Mang Musa ngawawadian ka Jang Pardi. Atuh nyel Jang Pardi kitu teh malah ngarasa keuheul. Oh lamun kitu mah Mang Musa teh teu beda ti bapa abdi meureun nya. Ih, teu benten sareng tuang rama kumaha ujang? Mang Musa neuteub. Nya teu beda ti bapa abdi ngahina ka Mang Darta. Ih, ngahina kumari ujang? Bieu nyebutkeun Mang Darta awakna leutik geus kolot. Na lain ngahina ari kitu. Tong sok kumaha ngahina kana waruga jelema teh Mang Musa sareatna leutik sote geus kolot sotenan ari hakikatna mah atawa batina obat teuing atuh. Ih, Mang mah sanes ngahina ujang mung hawatoskeun we kitu. Sareng hariwang we ku tuang rama. Mangading tuang rama teh sakitu galakna sareng kagungan tanggelan. Aya kana 10 jalmina pilaku ujang teu uninga. Kayan tuang rama kagungan tanggelan. Nya kuringna nyaho ama teh loba anak buahna, dibuah anak buahna gararak. Sanajan Mang Darta ge sarua we boga murid. Aya naon-naon mah muridna ge moal cicingeun kana pasti ngalawan. Ieu Mang Musa kasuka abdi moal beunang di halangan, moal beunang dicarek, masing rek kusaha oge.
sedang jelema nu geus janji teh kumaha. Namun jadi dosa lamun janji teu dibuktikan atawa teu dilaksanakeun. Dosa jalil janji teh Mang Musa ulah lalaborannya. Teh malam Pardi terus ngoloyong ka jero deui. Ari Mang Musa harita ngadon geger dengan sorangan sanggeus jang Pardi eueuh. Ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, harita para wargi Mang Musa terus ngagerendeng. Aduh, nya eca batur dina gurak batuna. Mun ieu bedana samodel bapana we pada aing ngomong kitu sotena lain ngahinakeun ka Mang Darta. Sabalikna Mang karunyakeun sok ingis Mang Darta nampa tinakan ti bapanehna. Lain geus apa atuh kada ada pangadatana jaba boga anak buah. Aya puluna urang mangkaning kabeh tukang gelut. Tapi sakituna deui lah paduli teuing nah lah aya kajadian itu ieu mah. Lamun aing nu bari sananggungna risikona, da lain aing ieu lain aing nu bakal rugina bari ge lah. Kumadinya bari lah. Kitu gegerendengan Mang Musa. Gero papas-pasar kita ngagegero di hareup. Musa. Kulian. Mang Musa nemalan bari gancang nyampeurkeun ka hareup. Beli api ke naon ama su? Tanya Mang Musa nyebut ama ka Pasasmita. Sabab Pasasmita kusaha sage hayang disebut ama. Ari dewek tadi nitah naon ka ilaing ha? Sun urang naon ama su? Mang Musa ngahulang. Ye ditanyakeun sia. Kalaka nanyakeun deui. Geus pikun si lain ha? Kegablek cece ngos ya. Geus pikun si lain. Menawi teu acan gitu, teu acan ka emut ama. Teu acan ka emut si belengung sia, si belat sia. Si buhabek deuleu. Komo lamun geus aya mingguna atawa bulana can sakakara tadi ge can sapoe-poe acan geus ponok ingetan. Dasar manusia boloho sia keur pegek sia. Ya ka dia si deungeut ka aing si belengung. Tadi dewek nitah datang si Darta. Ngalakalapa su? Coba eta sajauh-jauh ti si Darta los-los kana ngalakalapa. Sugan heuh si lain mah budeg sia Musa. Geus sabaraha poe lain bonge ha? Pasasmita muncereng. Berkah mah ti kapungkur kita can ngalaman getuk abdi sia. Naon getuk? Sun umpami di urang mah getuk teh torek ama. Mung eta mah basa kaluaran ti warung bandre ke sun janten ama teh miwarang ngadongkaban ka Mang Darta sun. Heueuh ditang datang si Darta. Si aki-aki bau peking, aki-aki pesa siapa saeun behaong. Dupi maksanya sun. Maksudna mah pangdepikeun amanat ti dewek lamun isuk bageto anak dewek si Pardi lahaloho ka ditu ka Imah si Darta montong ditarima sokomo lamun dipangihan ku si Rukmini bari ilaing ngomongan ka hareupeun si Darta ulah jeung palaya-palaya campieu kudu tegas ngomong nanya kumaha si gado ambak lah kumaha sia pokona mah
aing mah nyaho beres we. Nyaho si Pardi anak aing ulah lahalo ka ditu. Ngerti? Kedah bari molotot ama montong. Bari mata si laing merem sugan terus jadi lodong sia. Si curing sia. Nya heueuh deuleu bari amak bedul sia. Ari amak kudu molotot sia pada bung. Karnin teu? Karos ama. Ujung ka ditu galenit. Montong leleda jadi jalan bisi ka buru-buru. Ayeuna mah. Heuh ayeuna sia balagu. Kudu dikip lah cek wae. Mangga. Mang Musa pupurungkutan para wargi. Tuluy ilit sajeroning keur lempang teh teu boleh gegerendengan. Keheul kanu jadi dunungan. Aing waya sawidak we jelema boga dunungan model kieu aing. Uing masih gana moal awet pagawe ye. Heueuh saudak saeutik kan hayang ngawahah we ka pagawe teh kau pagawe leutik salah saeutik. Teu kau pagawe poho saeutik. Sudungan dulung uing mah turunan Barakatakseena we, turunan Bima. Heuh bieu rek ngagitik sagala ka aing. Sok inget kana si sindiran we aing mah. Kibaraya uni teh kieu geuringnya. Kutang ieu cece ti suka jadi meuli saga mamang. Kutan kieu jadi jalmi taya kaboga. Gentong tilu Nyi Ici bonteng Cina syarikaya. Entong kitu abong kena kanu sangsara. Cangkudu pelak ti pipir. Kudu kasaha abdi nyulayakeun pikir. Entong tiwu teuing cece rek bonteng mah baligo wae. Entong kitu teuing rek goreng mah aduh. Sidelo sia suku aing ditajong padol. Inung suku aing ditajong da batu si badol sia. Sia balagu sia ngadon ngajaro dina perjalanan batu sia. Mang Musa kawas nu teu hidang. Ngadon nyarekan kana batu sagala. Kacerot batu di ciduhan pelewar dibabetkeun ka lebak tuluy ngaleos deui. Lempang rada ingkud-ingkudan. Sanggeus deukeut ka imah Mang Darta. Reg Mang Musa eureun bari teu boleh gegerendengan. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula. Salse we para mitra ngadongeng mah salse. Ngaso heula ngaso. Mitra sadaya sanggeus deukeut ka imahna Mang Darta. Reg Mang Musa eureun teu boleh gegerendengan. Aduh. Kumaha nya ari ketakna jelema nu awak ieu? Tadi cek dungan aing nyeritana kudu tegas, siga nu awak. Panon kudu bolotot. Kumaha lamun ceuk panon aing kapedeung-peunan cenah teh kumaha cenah rek betul molototna nya. Nya susah-susah teuing rek nurutan tulungan we ngomongna. Darta. Aki-aki botengi. Aki-aki bopeking.
lamun si Musa lah lo ka dieu si Musa dan si Musa mah aing atuh kumaha teh lamun jang Pardi aya ka dieu montong di aku Kardi oh kitu sugan aing kudu ngomong na ka hareupeun si Darta kitu aing mah dah aing ngomong tidak make heula seolah-olah aing kerdak nyaho aing lah aing lah kerendang Mang Musa ngaleos deui lempang rada ngakedig sanggeus nepi kaburuan imah Mang Darta kero Mang Musa ngakero make hei sagala hei Mang Musa kakara nyebut hei geus torojol manten Mang Darta ti pongpok imah bari ngelapan bedog tas meunang asa aduh Mang Musa nu tadi rek nyarita si gaduh amak da akhirna ngadon alangah elenge aji panjana teh Mang Musa temahna boga rasa sieun atawa ngeper dumeh Mang Darta katinggalinya nyekel bedog har geuning jang Musa rek ka mana jang tanya Mang Darta tegak terus ngadeuketan eta Mang dupi Mang geus Mang Musa tuluy sasalaman tadi mah geus diapalkeun carana jelema ngambek berkah dina waktu ieu mah tas di mana jang Musa teh ngahaja wae ka dieu sumuhun ngahaja sumuhun sok atuh ungah ka dieu ari ka dieu mah Mang Darta ngalacat ungah dituturkeun ku Mang Musa gek diuk dina babalean harita Mang Darta kajero heula rek dibaju sabab keur dibubuligir sedang bedogna ditunah hareupeun Mang Musa ceg Mang Musa kana bedog tuluy dialak ilik bari ngagerendeng jero dadana aduh amuing mun nyempring ieu bedog untung we bi aing teh ujug-ujug sesendak ka Mang Darta lamun si aing sesendak si ganunang tang parte nyawa aing poe ieu alamat bileke we ku Mang Darta mangkaning ieu bedog sakit sekeutna jeung herang lamun ngalawak teh kana tarang kawasna moal kungsi mino sakali ge pasti beulah aing paingan cikolot lamun rek milampah kana hiji pagawean kudu titih rintih lamun rek nyarita kudu diungang-ungang heula ulah dapon pelendung ulah dapon ceuweuweuh we aing mah hanya kali waktuna keburu beak teh para mitra sadaya waktosna kabujeng seep cenah dugi ka dieu bae heula carios nyambung nu judulna nyaeta Rukmini Nagih Pati. Para wargi kaum dangu atuh mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun ieu dongeng karangan Uwa Tatang. Dina bagian kahiji insyaallah enjing urang tepang deui dina bagian kadua. Mangga atuh para mitra sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios. Alhamdulillah namai kapihatur dongeng Sunda Timang Jaya dina carios Rukmini Nagih Pati bagian anu monggaran atanapi baganu kahiji. Atur nuhun kepala warga anu setia di channel Sampura Sundulur. Atur nuhun pisan, atur nuhun ulah hilap. Subscribe-na diantos anu tacana anu atusna atur nuhun. Mudah-mudahan terhibur, mangga permios.